salonnya Min? Itu mah kerja we. Lain ai Min mah cicing di salon tapi buuk teu beureum pipit teh kinclong. Nah, teh Min? Kudu di beureuman teh kudu di kinclongan. Teu di beureuman ge salaki betah di imah kudu di kinclongan meureunna. Makin we ngadiukan. Sepertian yang gitu. Era Hah? Itu lagi kampanye lantai PKB lantai kan gitu mau dikasih kosim lantai pil KB Oh, ai mana teh karakah eta nya? kakak beli pil KB Oh, padahal kompanya. lantai kampanye di lantai PKB lantai lantai pil KB Dedengan manehna pel KB. Yang telat bulan sebenarnya. orang dah telat dah orang mah hayo Mana mah iraha lahirna gitu. orang tuh berlahir orang tuh itu gede gitu atau berapa awak orang Mana eta? tuh Oh, tian. apa di eta impian mah Mana mah ngajuruna di kamar mandi. jadi bodas berapa lain di itu hidung ini restrang dalam mandi tarik kebon Ting nyemplung seuna apu baheula. segala teh mana nama di itu dicai bodas soalna Nyieuna caang. segala mah orang ada kuai-kuai Ai cara cara yang celengan, cara di WC teh. karena PKB pada hasil berarti eta bulan Karawang teh aneh blak teh kakak ngajar ranteng dirinya kenapa sih blak teh Oh, ari ka warung, ari jajan ari moal itu. Dan wae sibuk. Bisa aing geus tunuh. Tukang warung na tunuh nunutan. Tuh si Yang mah cana naon can iya geus boga gaji di sekaririm. alhamdulillah Ajan recehan ya we tahu ini tiup alhamdulillah. poe kemudian tiup wah Guru boga guru. Boga guru manehna. kayaknya Boga guru manehna. Guru bugan. guru bukan ya Guru nak guru bugan. Pantangan manehna mah pan. Daang oge. Sawap-sawap manehna mah. Si Yang sawap-sawap minang. minang tapi orang karena peluk ya sawap kasih tian malina tian nih Ayo. hah 2.000 kayak itu goblok goblok ya alas kawaknya gede Tanyakeun ka ditu ka imah. ini pun aja ya Nake gede mana ibu oh gede mah. cuma setengah aja opat Iya. setengah Itu Kurang mah gope. gede awak gede saya mah. kurang Kecepet kan. kurang gope dan mana Kamu tadi mana makan? kamu aja mana yang nganyuk negara mana Tian atuh are kitu mah medwo atuh nu. oh nah gede sukses kita sukses gede Sukses. ngarang mi sukses ya orang ngarang mi sukses Min, Ya. ayeuna jam baraha Min? Di uing lamun hayang ngahoja mah lamun ngadenge sora embe jam 10, lamun ngadenge sora hayang jam 5. Nepoh heula atuh mah jam baraha di emak. Dari di mama ada jam 12. Sarua ada uing jam lagi malah rodar. Berarti anu pas mah geus domba jeung hayamnya. Ditanyakeun ke kamar sanda atuh. Jam baraha teh, Cak? Jam 17. Oh, jam 17 tenan nu bener mah Mas Sandra. Cek. Abe ieu. Da ujung mah nya mere ka urang teh. Eta pengusalaki pemeureun Cek. Oh lah, ayo Cek meuli keur nyaneut. Sini Min. Oh, ieu mah. Nah, ieu ente nya